sok ngaradu muncang teh areueuh nya. Jika nu bararat tuh ari ngomong. Ari bener-bener aweureun datang tidak ku aing kudu ngadu muncang serangan nya euy. Goblok teh. Asi Omet. Met caget. Alhamdulillah bos. Naon Keur kieu we ngadu muncang. Oh, urang teh neangan nu ngaradu muncang teh nangtang urang ge 20 ribuan lah. Hayo atuh lah teh urang tak boga hiji tah anu. Awas muncangna cik mana ningali maneh. Tah aing wani 20 ribuan kamari menang duit THR tong beja-beja. Pakai judi muncang weh. Oh. Tah cik ningali Met 20 ribuan wae mah. Ya kieu ya muncang. Buatan mana ya muncang Met? Malangbong Garut. Orang Malangbong tinggal ieu muncang halus kieu. Aduh. Tapi itu tong salah Met. Urang ge boga muncang nu halus. Mana buktikeun. Tah, muncangan. Nu kitu mah lain buat muncang, tapi mau muncangan aing ge boga. Aduh kan yang aing. Sok, atulah teh sok. Motor tempat ngarudetkeun wae. Kira ku aing udah dijual goblok teh. Si Omet kenal itu. Met. Ada kenaon. Iya le, aing teh keur nyervis motor aing ada dengar ti padahal mah sagala ku aing teh geus diapihan. Nah, jeung di servis. Tapi naha aing di ketika aing jalan ka jalan raya selalu belok wae ka warteg aing teu ngarti sumpah aing. Lain motorna belok otak siot. Oh, goblok siot dasar. Kata-kata jang poe ieu naon, Met? Siap. Sok-sokan we menyambut Idul Fitri hari puasa hanteu. Emang saha, Met? Anu nongton. Kata-kata poe ieu le. Naon? Naon? Batur sahur, milu sahur. Batur buka, milu buka. Batur lebaran? Ngilu lebaran. Saha teh? Teuing tah. Maneh.